manusia nara rumpuk ratusan ribu gitu keneh mobil singgulimpang menang meuli kamari nah saya capek menang isuk-isuk datang ke sore saya ngabelaan hayang beli mobil henteu ibadah ka Gusti Allah bahkan menang korupsi dan lain gulimpang bae istana imah anu 2 tingkat 3 tingkat anu nang hese capek luar biasa neangan anak ketika datang tsunami berbeg nilean sama sekali tanah dan lain sebagainya kadele ku mata orang jelema kabeh ning nilai ternyata awak jabatan tahta kerajaan wanita kabeh digusur ku tsunami kadele ku urang nilaian cek Gusti Allah bejakeun Muhammad ketika masyarakat telut kana aturan-aturan Al-Qur'anul Karim kuari umat nu baheula ketika nabi na instruksi kemudian masyarakat teluturkeun ka nabina deuleuh umat Kangjeng Nabi Lut dibalikeun deuleuh umat Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam ketika tadurut ka Kangjeng Nabi Nuh dikeram deuleuh umat-umat nu baheula Kangjeng Nabi Yunus ketika Kangjeng Nabi Yunus diusir ku masyarakat Ninawa di Irak manehana teu sabar berangkat jana ke Yordania ieu di Ninawa disiksa ku Gusti Allah berbagai umat nabi-nabi nu baheula nu teu nurut kana wahyu disiksa bejakeun Muhammad wa kam min qaryatin ahlaknaha loba pisan kampung-kampung daerah-daerah negara-negara ahlakna anu ku kaula dihancurkeun umat-umatna ahli-ahli Korea anu dihancurkeun nu dibalikeun nu dikirim nu dikiriman bangkong nu dikiriman rembetuk nu dikiriman simet nu dikiriman berbagai-bagai siksa anu datang nafajah basuna bayatan kadang-kadang mah didatangkeunana siksa teh tengah peuting keur mejehna harares auna auhum ilun atawa beurang keur mejehna istirahat wayah kaya lulah tengah poe model ahli ibadah mapan setengah 12 teh teh waktu kaya lulah di jam setengah 12 datang ke jam 12 di jam setengah 12 teh waktu kaya lulah istirahat nyata teh menenangkan pikiran eta mandek sare atawa endek teu jang persiapan peuting tahajud ka Gusti Allah anu ti jam 11 teh ngonci nyana teh istirahat eta ngaranna waktu kaya lulah kadang-kadang cek Gusti Allah ku aing didatangkeunana siksa teh peuting kadang-kadang mah tengah poe kasaksian ku urang kejadian tsunami Aceh datangna waktu urang keur ngaji isuk-isuk kejadian deui tsunami Pangandaran beurang kejadian gempa bumi Yogyakarta beurang teh penting kejadian deui Padang beurang teh penting kejadian deui berbagai-bagai siksa Gusti Allah teh nu beurang nu peuting cek Gusti Allah eta mah urusanna mah kumaha aing bae nu beurang kumaha aing nu peuting kumaha aing nu jelas kabeh nu ku aing disiksa umat-umat nu baraheula teh eta teu nuturkeun kana wahyu teu nuturkeun kana wahyu nu disampaikeun ku nabi-nabina ku ari tinggal ceritana ketika urang ku ari di umat Kangjeng Nabi urang dicaritakeun tuh deuleuh umat Kangjeng Nabi Nuh tuh deuleuh umat Kangjeng Nabi Lut tuh deuleuh umat Kangjeng Nabi berbagai nabi jadikeun barometer jang umat Kangjeng Nabi urang umat anjeun Muhammad ulah datang ka disiksa seperti umat-umat nu baraheula tuturkeun atuh ku ari mah Al-Qur'anul mejehlah di Indonesia disiksa lantaran teu daluturkeun Al-Qur'an kakak dipetikan bae ku Gusti Allah tsunamikeun Aceh kena kadeuleuh ku kabehan ketika urang deuleuh tsunami Aceh teh hargaan sagala rupa manusia nara rumpuk ratusan ribu kitu keneh mobil singgulimpang menang meuli kamari nah saya capek menang
isuk-isuk datang ke sore saya ngabelaan hayang beli mobil henteu ibadah ka Gusti Allah bahkan menang korupsi dan lain gulimpang bae. Istana Imah anu 2 tingkat 3 tingkat anu nang hese capek luar biasa. Neangan anak ketika datang tsunami berbeg nilean sama sekali. Tanah dan lain sebagainya kadele ku mata urang jelema kabeh ning nilai ternyata awak jabatan tahta kerajaan wanita kabeh digosor ku tsunami kadele ku urang nilaian nu bakal dibawa tanggung jawabnya di harapan Allah. Hanya sapoe 2 poe jelema merenung tentang nilaian horengan dan dunia jeung makhluk. Kadieuna breg kembali deui balah leuwih acak-acakan. Lantaran di Aceh teh di dunia aya ganja anu terbesar di Indonesia adalah penghasil ganja Aceh. Eta hese darah di bae ganja teh di Aceh mah. Dipake nyayur segala diganjaan. Cak Allah itu mah barang haram pasantren kurang kumaha lobana kiai kurang kumaha lobana julukanana serambi Mekah tetapi masyarakatna di samping mengkonsumsi di samping ngajualan mengkonsumsi ala kadar saeutik sayur supaya sedap ala kadar sop supaya sedap dan lain sebagainya geus puguh nu ngararoko mah aki-aki ge geus karari bae molotot di Aceh mah kumaha mun keur ngarokok kieu teu bisa ditanya aya bah tolong Bang Aceh goblok itu orang Aceh dak disunabikeun deui ku Gusti Allah 2 kali kunaon jadi kararieu negara-negara teh tah disiksa ku Gusti Allah jang itibar urang ye aya naon lega disiksa baheula galunggung keur kula di Keresek di Garut kajadian lah galunggung poek isuk-isuk dek ngaji teh poek bae geus teu sinar sama sekali ngaji si kurudung ka ditu aju guru naga tuh ieu teh ngaji tak ulah sieun sarua bae akhirna mah maraca Yasin bae informasi bahwa galunggung bitu oh iya sapoe 2 poe rada lah berangkatlah ka ditu kabehan jeung guru marawa mie segala kupat dan lain sebagainya ninggal numpuk jelema di desa di musola di masjid wah mangkaning tah iya asal geus datang ka mangkaning bae guys jeung mangkanang mah loba eta di ditu atuh ngaranna ge jelema nu di Jakarta di Bandung datang ka dinya oh numpuk di desa aya di musola aya di masjid aya geus beda pemikiran Pak anu ditumpukeun di ditu dijieunkeun kemah-kemah loba jelema lain deui aya nu nyokotan nu geulis bae Pak bawa ke Bandung bawa ke Jakarta nu geulis nu jore mah tadi urus bolon eta jelema bolon ai kula mah sakadar neuleuh doang mana nu geulis mana nu jore neuleuh doang atuh tah eta kerjaan galunggung tetap ngobrol lah guru didinya jeung tokoh-tokoh terjata horeganan galunggu handap kabeh ka handap pagaweanana ngeriditkeun bang keliling teh lu pangheulana di ditu meneh dek jaritakeun teh guru teh nyelidikeun aya naon sih di Tasikmalaya datang ke Pohara Amat disiksa ku Gusti Allah kabeh santri kadar itu nyana mah ngobrol tah jeung tokoh jeung kiai jeung ngarobrol horenganan anu bangkeling Jakarta urang galunggung di Bandung urang galunggung ngeriditkeun Bandung eta urang galunggung ujung-ujungna barang sababaraha tokoh ngobrol ti isuk datang ke sore pantes cak guru teh disiksa ge atuh didinya horenganan teu nuturkeun Al-Qur'anul Karim kos kitulah bahkan kabelah dia lah nyerempet nu jualan di hotel Jakarta teh nu jualan apem urang galunggung apem apa nu jualan di Saritem urang galunggung nu jualan di Cipanas urang galunggung make jilbab rapih jasa jilbabna rapih jasa rapi jilbabna rapi boho Masya Allah horenganan jilbab teh dibujal ka luhur dibujal ka handap tidak pakai jilbab pantes jeung guru disiksa ge horenganan sababaraha perbasiatan anu vital aya di dinya ujung-ujungna pantes disiksa ge seung geus nyaho mah urang keur can nyaho mah Aceh teh kok disiksa dahsyat amat begitu nyaho pantas horenganan
dunia ieu dunia penyuplai paling tinggi ganja Aceh. Masuklah Jakarta. Kok aman sih? Tenang, rahasia teman. Kok kiai teh barang harang kok bisa aman? Tenang. Aing pernah jadi polisi pun. Kalem kamu kos itu. Ulah nikah karak ganja di Aceh ke Jakarta ke Bandung ke Surabaya. Opium terkenal dunia di Afghanistan terbesar sadunia luar biasa. Asup ke Jakarta di kumaha asup. Emang negara urang mau polisian? Hehe, pan aing pernah jadi Kapolda baheula. He, apa sia teu nyaho kitu he. Tah pan aing urang Banten ge. Weh, sia mah. Emang kumaha sih eta lalakonna? Ulah ngomong nana. Hei. Hei. Ieu negara. Badak satungtung negara urang kos kieu moal beres. Moal beres. Oh, jadi caritakeun soal pamalingan. Di jero penjara masih kena bisa maling. Kok kiai nyaho pan aing baheula jadi polisi di dieu. Ah, udah sok buka-bukakeun aib cenah kiai. Lain aib teh mah geus rahasia umum. Kabehan nyaho. Jelemana tangkep asupkeun ke penjara, asup ka dinya polisi dan atur strategi. Jelemana ngaringkuk ngarokok di ASEAN. Maling anak buahna di luar jalan terus. Ah, udah sok kitu kiai, kiai-kiaina udah ditangkep. Deuk dahauna teh emang kos kitu sih. Emang kos gitu? Kos gitu? Geus bae mah keur carita doang. Nah, badak ieu keur carita teu nuturkeun Al-Qur'anul Karim. Di ulah tenang-tenang itu Aceh, di ditu gitu Pangandaran disunamikeun, kemudian di Jogja, kuari korban Jogja ge anu eueuh sukuan, anu eueuh ceulian, anu mataan, anu dingwe dan lain sebagainya. Kok teu dijadikeun itibar sih? Sukabumi anu henteu bisa diangkat di Sukabumi Cianjur sabaraha urang gitu keneh anu di Padang nu terus bae datang ka kuari di hese atuh nyokotna di kumaha sabaraha puluh jembar ratus jelema siksa Allah akibatna teu make kana aturan Allah subhanahu ya can ku Gusti Allah ta matak ieu wawa bejakeun tuturkeun wahyu tuturkeun Al-Qur'an ketika teu nuturkeun wahyu nuturkeun setan-setan nu teu make Al-Qur'anul Karim bejakeun umat nu baheula ge disiksa di sabaraha negara nu ku aing disiksa bejakeun Muhammad di sabaraha lembur nu disiksa bejakeun Muhammad sabaraha daerah nu disiksa wa kam min qaryatin ahlaknaha ambalaya negara lembur kota daerah kampung disiksa ku Gusti Allah akibatna teu nuturkeun kana wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Ulah kaget kalau mau dicitra dibalikeun cara Kangjeng Nabi Nuh. Napa jalan Kangjeng Nabi Lut? Liwat ka dinya. Waduh, tukang jagung antingna gede. Weh. Nu mabok digotong ti citra dibawa ke pasar kemis awewe mangkaning diiringkeun ku opatan eta saha mabok di mana mabok da di citra urang mana urang kecamatan pasar kemis kok kieu nyaho pan aing jadi serse sama sukararese jasa nyaho urang ketos digotong awewe mangkaning kunaon ieu mabok di mana mabokna citra di orang rimpak, mabok, di mana mabok dah? Puri. Siapa? Puri mah lain Cilongok, tapi Lampung. Iya, kenyataan, di kumaha. Itu bisa menghelak orang geus puguh di SMS Tangerang mah, nu Semarekon dan lain sebagainya didinya beulieunana aya, didinya marabokna aya. Timi nu manusia gede curug datang ka nu sagede awak aya didinya botolna. Jeban kieu emang nyaho pan aing serse ih sama rasa amat sih ada kumaha ieu keur carita kejahatan udah dikirim di Jawa Tengah minuman datang ke pasar kemis di dirigenan minuman teh henteu make botol asupkeun ka plastik jual emang aing teh nyaho jeung serse di mana cenah kita pengkolan teh di dinya teh di mana deh tuh kebun kelapa tuh jadi nyaho biangna di mana di dia hiji di citra hiji ajupan kiai itu iya masuk kiai
Ikir teu make Al-Qur'anul Karim. Haji polisi zaman atuh aing bae ge lain polisi zaman tuh kumonya anak. Mana tuh diantapkan ulah lo banget. Rese jasa. Obat BK, Dumolip, Yuriahip dan lain sebagainya. Wah, geus puguh ektasi nu keur merambah. Eta teh kapan pel-pel anjing gila. Anjing edan bere BK cager. Wari diinum ke si Udin. Aduh wala. Si Udin jadi ngagonggong. Gong. Setebareres jasa. Masya Allah, timimiti minuman anu legal, anu ilegal, jaka baga ilegal ya di Indonesia. Tapi kan kenyataannya di Indomaret, Ambalayah inuman terlarang. Kok cara ricing bae sih nungguan di masyarakat ketika masyarakat demo, kok jada diapilainkeun. Iyalah negara nu lain. Ieu mah keur jaritakan karusakan Indonesia, teu make Al-Qur'an, kitu ieu mah caritana. Geus puguh obat-obatan, moal eureun-eureun nya nu memproduksi na ge bawa ku polisi asupkeun jelemana ka penjara. Boh barangna bagi-bagi aya nu dijual, nu dibeuleum mah tah mah petasan. Emang kumaha gitu. Diatupan ti ditu teh ka dieu teh dilindungi, lamun teh dilindungi kumaha? Satu sisi nyana memberantas maling, satu sisi nyana gembong maling, satu sisi nyana memberantas soal narkoba, satu sisi nyana gembong narkoba. Ieu Indonesia pertiwi tercinta. Dek datang ke mana? Ieu teu make Al-Qur'an, maksudna mah keur nyaritakeun teu make Al-Qur'an kitu bae datang ka IRA ge. Presiden ganti gitu, kitu bae. Coba teu make Al-Qur'anul Karim. Nah, persilahan. Ini diaduk-aduk di dieu ku urang teh diacak-acak pindah ka ditu. Di ditu diacak-acak pindah, dialokasikeun. Geus puguh di hotel mah, geus puguh di Saritem mah, geus puguh di Doli mah, geus puguh di Jakarta mah, nu Ambalayah. Apa teh nyahoeun? Atuh nyaho. Aya nu datang ka kula, Waalaikumsalam. Neng di mana neng? Abdi di dinya cacaket. Aya naon neng? Ieu pasaran rada kurang. Integ wae, wah dipake heula bae kitu ge budak ge. Pasaran. Keke neng pasaran naon biasana mah cenah aya 2 poe mah sok aya bae, ieu mah teu saminggu teu aya. Emang neng supir teh naon? Aduh Gusti Allah. Aduh Masya Allah. Tek bae hayang seurik diomek ya kuae ngeulana. Diomek teh bangsa ditanya di mana mangkalna neng di nelayan. Neng urang mana? Dinya. Batur neng sabaraha nu urang dieuna aya 5 nu urang luarna mah seueur. Ayeuna sok datangna ka dinya saha bae neng? Aya wae ceuk. Maksudnya kalangan pedagang apa pejabat? Pedagang aya pejabat aya. Nah. Neng pejabatna bangsa kalangan mana? Lah tuh kitu mah rahasia. Henteu mah pada urang bae neng. Atuh aing ge share saya bisa ayo. Tapi gampang mah nanya nu kos kitu mah tuh. Eta bae pokona mah teu buka rahasia mulai bere cai saya kuing. Nah, terbuka lah nyana sok aya sih cara pejabat anu. Polisi aya we. 1 2. Lolobana ya lolobana mah eta we gitu. Oh, atuh kabehan ieu mah kos kitu. Ah, neng. Ieu mah kieu kunaon aju neng kelumpat ka dinya, neng emang teh di Pademelan. Abdi kepungkur damel di pabrik. Maju di PHK. Ibu abdi teu damang perlu biaya ka rumah sakit, anak keur ujana sakola. Dulur-dulur terus teu araya jarau buka di marana. Ieu kan tuntutan nya ka rumah sakit, nya anak, nya dahar sehari-hari. Geus kudu kumaha? Eueuh deui dagang di pabrik kos kitu teh kandas. Iwal ti abdi boga apem hiji-hijina. Ye, mantep ya mah ye. Tah eta kudu kumaha tah. Tekan lainnya na bae meureun babaturannya dan lain sebagainya loba jasa. Iyalah Indonesia. Urang mun nyaritakeun kos kitu muringkak bulu. Tas muringkak bulu yang muringkak nu eta. Saya urang titah dibejakan mat
cak Allah bejakeun ka ahli Mekah ka kufar-kufar sebagai indar, bejakeun ka mukminin sebagai zikro lil mukminin, litundiro indar bagi kafirin, jang kafirin supaya nyana ngerayad hatena, jang mukminin supaya nyana kitu eling bejakeun. Wa kam min qaryatin ahlaknaha, ambalayah lain hiji lain dua loba kam nage kam khobariyah bimana taksir loba jasa hitungan zaman Kangjeng Nabi Isa, naik zaman Kangjeng Nabi Musa, Kangjeng Nabi Harun, naik dari zaman Kangjeng Nabi Ibrahim, naik dari Kangjeng Nabi Musa, naik dari sok berbagai Nabi, Nabi Lut, urang di teangan hampir Nabi kabeh umatna disiksa sebab Nabi nu baraheula mah kontan nurut aman teu nurut siksa nu baheula makan gitu. Atuh Kangjeng Nabi Adam bae ge anakna Qabil jeung Habil geus langsung disiksa harita keneh. Di Kangjeng Nabi Adam, Kangjeng Nabi Idris, Kangjeng Nabi Nuh, Kangjeng Nabi terus ka dieuna tah disiksa. Negara nu disiksana aya keneh, lain dawa Irak geus jelas. Yordania, Madian, terus ka bala ditu perbatasan Yordan, Palestina, ieu di dieu laut mati Kangjeng Nabi Lut. Tuh di negara-negara kabeh urang mun nyaritakeun India, nyaritakeun kitu Pakistan, negara-negara tertua di dunia. Urang mun nyaritakeun Petra, eta geus saraya kabeh. Zaman kerajaan-kerajaan mah terus. Zaman Firaun Mesir urang nyaho. Tah etalah kejadian-kejadian negara nu disiksa ku Allah bejakeun Muhammad. Umatna jelemana disiksa nu disiksana pajaaha bayatan penting jadana keres nyaho-nyaho warai kabeh aya anu ilu berang supaya kanyawan mungkin isuk mungkin tengah poe mungkin sore tidak menutup kemungkinan umat anjeun dia Muhammad ketika teu nuturkeun ka anjeun teu nuturkeun ka Al-Qur'anul Karim waing disawakeun jeung umat teu baheula kanyahoan kejadian kesaksian ke orang tsunami, gempa, angin dan lain sebagainya. Na'udzubillah min zalik wa min zalik. Yu urang tuturkeun wahyu Allah Al-Qur'anul lain sakadar dibaca, ditalar, disampaikan tapi diaplikasikeun ke kehidupan sapopoe. Nu mana nu haram ca Quran tinggalkeun. Nu mana anu wajib cek Quran laksanakeun pakailah Al-Qur'anul sakadar bisa sakieu urang bisa ka anak ketika urang asup ka ranah praktis di pemerintah jauh urang geus teu make kana Al-Qur'anul kan mantap ketika disiksa sing nemah loba anu dongeng ini sih merupakan siksa apa cobaan hulu sia lobatan udah datang ke kula pemerintah kiai disiksa teh ieu saya cobaan apa cobaan cenah apa siksaan hulusia banyak pos kitu tilok dijawab ku kula aya deui nu nanya di kabupaten ge ieu sih cobaan apa hulusia kan hulusia kabeh satu punggusia teh pakai Quran itu geus siksa ku Allah heseun ngajawab di TV buku teh pakai Quran segala nyanyi sih datang ke mana pakai Quran atau gitu berarti asal tuh pakai Quran siksa berarti blon pakai Al-Quran Masya Allah tapi di tengah-tengah kejadian modal gitu orang ditembongkeun ku Gusti Allah ketika kejadian tsunami aya jelema nu ibadah bae ka Allah maca Quran teu nyahoeun tsunami nya mah padahal mah dilimpudan ku cai nyaho-nyaho geus reda cai tsunami maha suci Allah maha kawasa Allah di tengah-tengah kejadian nyana teu karasana naon kos jelema anu di beus santri di Ciamis teu balik ka dieu ka Tangerang kemudian naik bus tukang yang bulan puasa baca tabarok baik bismillahirrahmanirrahim tabarakalladzi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala terus kejadian lah nah, di Limbangan telepon bulak mobil loncat artinya nama HS di jero mobil itu Kang HS
nyawa di luhur sawah plak heskele di luhur sawah ke nyawa gue suruh baca lemah enak ya yang di mana sekali ya yang di mana ini lo mobil kan masya Allah saha nu ngaluarkeun di tukang kaca rapet ayo coba kaca rapet masya Allah cek teh maha suci Allah sujud itu pan gitu ge sabesahan sok maca Quran sabes sok ingat baca Quran saha aduh dibeung lagi wih gelis bego teman kamu aduh udah sok baca Quran aja carang tak jelema anu khusuk Allah tetep aja disalamatkeun di saat mantak ieu di tengah-tengah negara demokrasi kerhirup pikuk urusan politik ekonomi budaya jaloban jelema nu angkat jadi wali ku Gusti Allah iya tuh biasa bae nyana mah jadi wali Allah malah jadi kutub di Indonesia gaya nu angkat jadi kutub ku Gusti Allah biasa bae iya tuh biasa tuh urusan kos gitu mah ieu keur carita kadugalaan bangsa jeung negara di bawah pimpinan make hukum lain Al-Qur'an ieu engke disiksa ujung-ujungna mah kenyataan geus iya ulah nambah 2 kali lah kajeun atuh negara urang mah nu rapih bae supaya aya dina dongeng teh dina dongeng majalis aya jelema aya malaikat diinstruksikeun ku Gusti Allah aya malaikat nun Gusti siksa lemburan angga Gusti begitu malaikat Jibril deuk nyiksa Jibril teh bertugas setelah Kangjeng Nabi urang pupus Jibril teh lain haju istirahah lain loba tuh nunanya Jibril kan pembawa wahyu bagi para rasul para nabi setelah Kangjeng Nabi urang kan Kangjeng Nabi terakhir beraya tai Jibril naon gaweuna kuari apa istirahat gana ayun-ayunan emang pejabat gitu istirahat beneran atuh teu panggil ku Gusti Allah Jibril laksanakeun tugas-tugas naon ayeuna laksanakeun abdi tugas abdi datangan ka ahli-ahli aing angkat si eta turunkeun si eta oh mere ilham karomah terhadap para wali-wali Allah mere maunah terhadap para ulama-ulama sholihin mere nyiunah iya kaki Golkar mah tah jadi tugas terus ka bahkan aya nu ditembongkeun langsung malaikat Jibril ditembongkeun sosok manusia ngan teu meunang ngomong bahwanya Jibril jadi datang ke orang biasa kos ka Kangjeng Nabi biasa gitu sosok manusia ngan lamun dilenget-lenget pasti berbeda jauh ngan nyanana teu meunang nyebutkeun Jibril kasalian Nabi mah geus bae jadi berarti datangna ka hamba-hamba Allah dek mere ilham karomah maulah aya anu yakzotan jelemana dibere kerhudang bungkeut malaikat ngan teu meunang nyaritakeun nya Jibril nomor kadua keur niaman sare diasupkeun ku malaikat Jibril ke jero hati sulusu begitu hudang aduh Innova di mana jurig tama tuh situ le Jibril aju inget ka Innova mah set asup hudang sare harampang awak beda perasaan neule dunia hina dibandingkeun jeung kocomberan masih muliaan kocombera hina etalah malaikat Jibril ngasupkeun ilham diberi kekuatan Nabi nah ye Jibril nun Gusti siksa lemburanu angga Gusti segera datang malaikat Jibril ka ditu begitu datang aya aki-aki nu keur salat tengah beuteung Allah sami Allah teu jadi malaikat Jibril bebeja ka Gusti kunaon bisa disiksa Gusti maha kuninga ku abdi dibalikeun cara Kangjeng Nabi elut umatna ayo teu aya aki-aki kunaon nyana hudang peuting salat Allahu Akbar abdi teu wasa masa sih aya aki-aki ibadah ka Gusti eta masih kene aya nu ibadah ka Gusti deuk disiksa oh aya kene aya Gusti maha kuninga ulah ka disiksa aya aki-aki nu hudang ti peuting mah ulah ka disiksa nuhun Gusti
lantak loba di pondok aki-aki hudang di peti kiih doang tengisang-ngisang acan tau si calon tau tuh aya penghormatan tak beda jeung anak jeung nungora mah wajar jagagah kenehnya nama tapi aki-aki mah pan geus lain deui alamna nya nama umur 90 tahun umur 100 tahun dahar geus teu ngeunah nginum geus teu ngeunah mata geus lain deui deudeulean tapi masih kena manteng ka Gusti Allah penghormatan anu luar biasa cek malaikat Jibril satungtung aki-aki eta mah aya mah kursi kana nu zina nu mabok nu nanaon antep geunteng lanan ieu mah aki-aki tak menghormati alas matak besi aya di lembur aki-aki ieu bere duit pan iya enak nih pengaman negara. Masya Allah karim pohara eta keur carita unggulna seorang aki-aki bisa jadi nahanan siksa. Masya Allah alhamdulillahirabbil tinggal urang bae ke di imah urang bapak kolot aing aki-aki coba kemana arahna ieu apa nu dihormat ku malaikat Jibril apa nu digantung ku aing ya aki-aki asana gantungin aing boy fama kana da'wahum ilja'ahum basuna illa an qalu inna kunna zalimin wallahu a'lam bimmaradi pamakana dawahum maka teu ayalah pengakuan para kufar kaum disarariksa teh omonganana ijahum waktu datang ka maranehanana basuna siksa kaulan wagung illa angqalu kecuali manehanana ngomong-ngomongna inna kunna zalimin sayana kami kabehan teh zalimina eta nu zalim kabeh ngaku sakumaha nu tadi ketika nyarita galunggung baheula mah nu ngomong ketika kejadian gunung galunggung bitu ngaromong emang negara kami mah daerah zalim ketika Aceh disiksa nu ngomong pan baheulana ketika kadieuna urang menelusuri ahli Allah menelusuri aya naon sehingga Allah ngasunamikeun teu sambarangan ketika urang detil anu nyaho horenganan pengakuan urang Aceh nage inna kunna zalimin di kami teh loba ganja lain sakada dijual tapi kami mengkonsumsi sehari-hari sayuran teh dan lain sebagainya make ganja paingan pengakuan ketika padang disiksa ku Gusti Allah ahli Allah teh nelusuri ke aya naon di dinya teh aya naon ketika nelusuri horenganan ngaku urang padang teh hiji ketika mayar hutang teu pernah daek mayar kadua kreditan ala anu riba dobar katiluna ketika padunya nama embung eleh didukung ku urang Batak ngaku nyana iyalah kesalahan kami nyana ngomong illa angqalu inna kunna zalimin ketika Yogyakarta kamari digempakeun kabeh ngomentar nu kieu urang menjajaki coba ke ahli Allah ternyata sababaraha kiai ngomong dulu Yogyakarta itu adalah daerah istimewa non Yogyakarta dan daerah pelajar dulu Yogyakarta daerah istimewa pelajar untuk di Jawa Tengah adalah Yogyakarta untuk di Bandung Tasikmalaya Parahyangan eta adalah negara pelajar ngaranna tetapi kali ini sekarang ini cak urang Jogja di Jogja udah sulit luar biasa janganpun mahasiswa SMP SMA udah pada zina ketika dideteksi oleh dokter hanya 30% lah yang masih utuh keperawanan 70% berarti sudah lenyap dimakan juri coba pemabokan sudah banyak di Yogyakarta udah jelas perzinahan mah dari kalangan mahasiswa mahasiswi lain mahasiswa masih dosen lagi eta pengakuan
dari orang Jogja nu aslinya neueuh ka arah eta geus puguh mabok di Yogyakarta Ambalaya geus puguh zina maling kitu keneh ketika digempakan ku Gusti Allah nyanangan sakadar ngomongna hanya sebuah pengakuan inna kunna zalimin hartina mah baheula-baheula umat-umat Kangjeng Nabi, Lut Kangjeng Nabi, Nuh Kangjeng Nabi, Ibrahim dan umat-umat nu lain. Ketika disiksa ku Gusti Allah teh tersisa jelema-jelema nu harirupna. Tanya, pamakana dawahum maka teh aya omonganana izahum basuna ketika datang siksa ilaan qalu kecuali ngomonganana inna kunna zalimin nyana ge ngomong pantas disiksa ku Gusti Allah kabab kami kaum anu zalim pantas disiksa ku Gusti Allah sebab kami kaum anu brutal pantas ku Gusti Allah disiksa sebab kami maka ngaku nyana nah ieu ge di umat Kangjeng Nabi urang umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika disiksa timbul pengakuan eueuh deui kecuali hanya ucapan pengakuan illa an qalu inna kunna zalimin kuari mah teu ngaku kuari mah ketika disiksa timbul pengakuan zalimna anu luar biasa kamari ieu mah kapan ibu atut jeung wawan ge boro-boro ngaku tapi ketika diasupkeun ka penjara ku ari mah geus ngararaku nya ngomongna ge ke keluarga anak jangan seperti ibu ya anak ya eta kan sebuah pengakuan ngaranna udah jangan itu ibu bagaimana anak buah-buah ibu kiai-kiai yang udah jangan ikutin kiai-kiai begitu ya nggak sehat ada berapa tuh di Tangerang nggak usah diceritain ya yang suka ngaji ke Cilongok juga ada itu sebuah pengakuan udah ya nak jangan seperti ibu wawan ge ngomong ke anaknya jangan seperti bapak ya udah sampai di bapak saja ya eta sebuah pengakuan emang kenapa pak udah anak yang bener aja sekolahnya yang benar yang jujur yang lurus ya jangan ikutin jejak bapak ya udah bapak sama bapak ngomong ya eta sebuah pengakuan ngaranna sarua jeung inna kunna zalimin kos jelema anu nyandung jelema anu nyandung bae kuarikan datang anu kolot ya di kolot teh hees acan ganti baju doang kanu ngora deui kilu opat ya anak kuari gering dianterkeun kana anu kolot atuh anu kolot teh naon bangke dibawa ka dieu teu hayang aing kamari aing hayang ge merebutkeun sia ai kuari emang geunan urusan itu teu hayang mandian ngusapan eta teh hudang jang naon oh diabet teh hayang aing geus kitu mah emang mending sorangan bae ka mana ge tuh harapan cek teh ngeukepan naon aing nyana ngomong ke anakna ulah kos bapaknya geus datang ka bapak kunaon yang Pak geus lah ulah sok nyandung hiji bae bapak hese balik kadang-kadang bapak ge puyeng malam ieu hees di mana ya abah kaditusiun tungtung mah hees di sisi kamling bapak cak bapak cak batur bapak teh boga mobil boga gedong mewah padahal lobana mah hees mah tadi di jatah jeung budak main gaple emang kunaon ge puyeng aing ai kana kolot we asa dek di BAP we sakumaha dek ke polsek aing oh bahara jasa asal mangin nu kolot we mau nikah bulu boh dianggap kuntilanak berarti teh nu kolot ai ba gini anda setan anak ulanya kababaturan aja nggak ada setan ya kababaturan ulah sok nyandung lah datang ke aing engko puyang ente mah coba suka main ulah aing sakinahkeun bae rumah tangga sih ente yang mendek indek onang ayu jeung aing jawara pokos gitu pan aing sia maksa bae ayu ngan nyalakeun gai ya geus pokokna bakal beak motor sia mobil sia dijamin beak bae asal nyandung we kos gitu geus ka kos gitu ieu lah jak cekolot ge harta mata talang raga jadi pinter sia eta ya geus sia boga dalil bae tuh ayu jeung aing ieu aing ge jangan dek nambah deui karak tilu ya oke geus pilih Karawang Subang kira-kira ya dek mamana ge geus pokona mah geus kos kitu bae ieu tetep nyana ka babaturan ulah emang kunaon acak-acakan sia kajen kumaha ta eta teh pengakuan sebuah pengakuan inna kunna zalimin okos jelema anu kamari Ambalaya nyana jeung pamarentah segala kampanye segala hari pengajian tutup santri eueuh
nyana kuari kembali di kagus ya Allah rimbasa ngomongnya sulah sok ilunan yang nukos gitu emang kau lah sugi hente ya gitu cakacakan pokoknya sejenak sama kos itu dari daun meren Allah ulah geus ceng ngaji nu bener geus nya henteu ieu mah subhanallah jalan ulah sok nyarikeun jalan-jalan sok sarengana nanya ke ulah geus saya bae ngaji ambil jurumia sorogan sing bener ulah geus Abah Haji di kos kieu ye tah eta teh sebuah pengakuan inna kunna zalimin tah nu acak-acakan make ge ngaku ieu kabeh ge ngaku anu nyandung hese balik ngaku anu acak-acakan digawe bae ngaku jadi ge sarua bae aya nu datang ka ieu datang ke kiai eno jeung udah kakarang ditanya geus halu aya naon sia aya naon aduh udah kumaha ye atuh deuk ceurik badi mah ke beres ceurik ka dieu aing ulah embung neuleuh ceurik atur gaon sugan teh mah sia mau ka dieu mau duit mau naon mau ceurik puyeng aing anak aing careurik bae ye gade ge sia deui enak aduh jeneng aing kumaha tobatna oh bab tobat teh berarti taon sia taon dongengnya inna kunna zalimin asal geus acak-acakan tersiksa moal jauh Al-Qur'an ngajelaskeun iljaahum basna illa an qalu inna kunna ketika datang siksa ti Gusti Allah nu nyandung hese balik inna kunna ketika nyana terus bae riba oh ti dieu tu hartana kuari dok dan disita inna kunna kamari kerja di pejabat anu tekan wow imah dage miliaran triliunan begitu geus garingkuk mah inna kunna zalimin eta kiai anu tahun komari keur zaman anu kagolkarna luar biasa anu tinggalkeun ku masyarakat tinggalkeun ku santrina kuari hese hayang nyampikeun rukun wudu bae ge suuzon bae ka kiai nu sejen tersiksa nyana inna kunna tengetkeun ayat ieu Gusti ieu ieu tengetkeun ieu teu pun tengetkeun ieu aing resep jasa ayat ieu tuh masyaallah amis perasaan ieu ayat aduh lain gaya we kakabehan urang kabehan sing hade ya nah ieu mah keur carita bu urang mun nyaritakeun Al-Qur'an mah geus indah jasa sebab iman urang ka Al-Qur'anul jeung moal geus Al-Qur'an mah terus makin jero makin indah makin jero makin indah makin jero makin indah watuh moal aya tungtungna sebab ieu mah kalam qadim urang mah sakieu geus alhamdulillahirabbil geus ditutup ngajina minggu isuk mah teu kudu mawa kitab urang nyaritakeun bab-bagan puasa